hampuranya hampura ya Allah jeung ngaji teh asa geunaheunnya pas wae tuang payunannya Bu Ibu sanajan sai teh anu kamari tapi kalau yang bikin istri yang membikin istri anu masihkeun istri diminum oleh suami terasa strawberry sanajan make madu make susu lamun numikeun pembantu tolong didengar terasa empedu jangan begitu jangan sama si bibi jangan sama pembantu sama istri dong beda ini mah kedekatan suami gitu luar biasa tos teh tuang ngobrol Pak aya naon dalam rangka menyempurnakan ikhtiar dan rizki mah sudah tertakar tidak mungkin tertukar sok atuh bapak badai usaha mak mah bapak reka toko tah ieu istri nu soleha lamun salaki dagang urang duha lamun salaki bekerja ke kantor istrinya berdoa mun salaki usaha pemajikan usoli sang istri suami bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah eta salaki istri nu hade mah ya masalah ki gawe salaki damel pamajikan anak momotoran make kacamata hidung aduh cengdem goceng adem yuh ai salaki eueuh teh cicing teh Mus salaki naik odong-odong warawiri sebel aing mah kanu kitu teh cicing ai salaki teh coba warawiri dogidi woi suami ibu kan pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah ada minggu kayak kasawah saya tamat apal minggu apa tanggal merah pokoknya mah suami ibu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah suami ibu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah tolong dong dihargai jasanya sang suami banyak suami yang meneteskan air mata dan keringat untuk mencukupi hajat hidup anak dan istri sing ngarti nu dibelaan nana mulai masalah dagang pamajikan ngariung di Bang Emok hancur rumah tangga gitu mah rungkad atuh rungkad masalah dagang ngariung di Bang Emok aku berjanji hancur ya mah hancur rumah tangga kieu mah hancur hah kumaha cenah ajengan ning apal hei bukan pengalaman pengamatan sok ngalawan sebel sudah Bu urang mah daripada ruang riung ngarumping ngomongkeun batur eueuh mangpaatna eueuh paedahna nya mending deketkeun ka Allah bener tak dengikeun sok ruang riung ngarumping ngomongkeun batur ieu mah salaki dagang salaki damel ngarariung arudunan nyeun sebelah bari ngomongkeun batur jeung ayeuna teh Bu Haji kieu nya loba jelema anu gering mikiran batur ayeuna teh bener ayeuna teh loba jelema anu gering mikiran ari keur ngaji teh ngaji we tingali kiai gimana ningali leungeun batur disikuan masna cenah ceuk nu disiku teh lain emas duble ceuk anu disuk anu nu katilu teh ngomong ieu duble mah sok budug cenah naik duble rek emaskeun we nya jadi kitu syirik teh tanda tak mampu mah meuli atuh emas komen litmus git amit aing loba jelema anu gering mikiran batur tetangga meuli pajero didinya meuli panadol leng lieur batur naik mobil anyar didinya naik ambulan cek tatangana teh sanu gering teuing teh ngadadak pas dirongsan teh ka rumah sakit gambar mobil
loba nu kitu amit-amit loba nu sirik sekurang mah meuli atunya amit-amit ai teu boga mah nya cicing atuh lain komen batur meuli parabola didinya meuli paramik batur meuli kulkas asup angin dikerok teh ku salaki Bu Haji teu beureum kalau kagak marek